Ngaranna oge jualannya kadang rame kadang teu iseun, tapi alhamdulillah ayeuna mah kedatang rame wae. Masih keneh henteu nyangka nya warung leutik bari hareupeun teras imah tapi nu jajanna ti mana-mana. Jeung tiap aya nu jajan teh pasti jajanna makaroni basah. Hayo saha di dieu nu can pernah nyobaan jajan makaroni basah di warung abi? Cobaan yuk, lamun we rasana cocok bisa baralik deui. Lamun teu cocok mah nya geus we cukup kur tibangasaan. Tapi alhamdulillah sajauh ieu loba pelanggan jauh anu baralik di jajan deui. Bahkan aya nu ti ka ayeuna jadi langganan. Terus masih keneh aya nu nanya cenah teh saporsina dijual sabaraha. Jadi saporsina teh ku abi dijualna harga 5.000 nya. Tapi berhubung nu jarajan teh sok loba barudak leutik, jadi nya geus we dijualna teh dimulai dari harga 2.000. Tapi anu jarajana orang jauh mah nya meulina teh saporsi we anu 5.000. Tapi daku meureunannya jauh-jauh jajan porsi anu 2.000. Ieu lamun teu salah lolobana pe ayeuna nu jajan orang Cimanggu. Coba orang Cimanggu ieu anu arapal teh nu jarajan ka warung abi saha? Hayu atuh ka orang Cimanggu anu lainna geura jarajan ka warung abi. Ulah kaelehkeun ku anak-anak bujang anu dua ieu tah. Anu omongna teh cenah tiap galau sok hayang jajan anu lada-lada. Aduh ampun eta nya anak bocil ayeuna mah sadek kieu ge geus apal galau. Naon atuh barudak galau teh? Majar teh cenah anyar putus jeung kabogoh. Soaknya bocil zaman kiwari mah sakola ge can tamat SD geus ngalaman putus jeung kabogoh. Tah ieu terakhiran aya Neng Atuh jeung babaturanna anu geus lila karek aya jajan deui.